numantak masjid teh cirina aya tihangan. Di mana masjid geus eueuh tihangan, da ieu lain ciri masjid. Tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang. Naon sababna? Engke dina Qurtubi dicaritakeun, engke di akhir zaman ketika bencana buah satjasa jelema bakal neangan masjid. Ciri masjid nu aya tihangan jero. Dahsyatnya sangke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة غير الله تدعون إن كنتم صادقين Allahu a'lamu bimuradihi. Kul ucap sirah ya Muhammad, duhai Muhammad, li ahli Makkah takadu ahli Makkah, ara'aitakum anata ngayakinkeun sirah kabeh akhbirun tegese nyaritakeun sirah kabeh ni ingin suninatakum lamun teu ka ing sirah kabeh apa azabullah siksa Allah di dunia ing dalam dunia ataskum atawa teu ka ing sirah kabeh as-saatu apa kiamat al kiamatu tegese kiamat bagtatan nalika kaget Ghairallahi anata ing salian Allah tarauna ngaduan sira kabeh la ora ing kuntum shadiqina amun ana sira kabeh ku kang bener kabeh fi anal asnama ing dalam satuna pirang-pirang arca pirang-pirang patung tanfa'ukum iku ngamangfaatkeun ya asnam ing sira kabeh fad'uha maka pada ngadu sira kabeh ing asnam bal iyyahu tad'una fayakshifu ma tad'una ilaihi in syaa'a wa tansawna ma tusyrikun. Allah alam bimuradi bal iyyahu balik ta'ing iya Allah lagaruhu arana ing lisalian Allah tad'una ngaduan sira kabeh fit syada'id ing dalam pirang-pirang kang sangat yaksipu maka bakal ngilangkan ya Allah ma tad'una ilaihim barang kang aduan sira kabeh ilaihi karena ma yaksipa ingin ngilangkan ya Allah anum saking sira kangkum saking sira kabeh min ad-darari wa nawi saking kamadaratan dan umpamanya darar lamun ngersakeun ya Allah kasyafahu maka ngilangkeun ya Allah ing darar dan saunala ninggalkeun sira kabeh tutsrukuna tegese tutsrukuna tegese ninggalkeun sira kabeh tatsrukuna tegese ninggalkeun sira kabeh matusyikuna ing barang kang ngikutuakeun sira kabeh mau sumertane Allah minal asnami atana saking pirang-pirang patung fala tad'unahu maka orana ngadaru sira kabeh ing Allah. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah alam bimaradum yakti teman-teman wis ngutus isun agung maring pirang-pirang umat kang tetep dalam sadurunge sira kabeh min zaidatun taimin iku zaidah rusulan ing pirang-pirang utusan fakadzabu maka pada ngagorokeun ya umam kabehum ing rusul faqadnahum maka nyiksa ingsun agum hum ing umam
bilbasai kalawan kasangetan atawa kasangsaraan syiddatil faqir tegese sanget faqir ad-dharra ilan kamadaratan lan penderitaan al-marad tegese gering la'allahum manawa ya umam iku yatadarruna DP ya umam kabeh tadallaluna tegese narimahina ya umam kabeh payu'minuna maka padang imankeun ya umam kabeh فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون والله alam bimuradi falaula maka natawarana irja'ahum waktuna tegaim umam basuna pasiksa ingsun sadaya ingsun agung azabuna tegese siksa ingsun agung tadarru arima DPDP ya umam kabeh lam ya palu zalika tegese ora migawe ya umam kabeh zalika ing mangkono tadarru Kiamil mauqata dilahu sumadana jumenenge kang rapaken lahu kadue zalik walakin qasas qulubuhum ladadapine keras apa pirang-pirang atine umam palam talin lil imani maka orang lemes ya qulub il imani kadue imam mazaya lahum syaitanu lan mapaisan kadue umam apa syaitanu syaitan maka anu ya'malun ing barang kang ana ya umam kabeh iku migawe ya umam kabeh minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat fasallu alaiha maka pada netepi ya umam kabeh ing atase ma'asi ing atase ma'asi masih keneh nyaritakeun tentang kabangkawarahan para musyrikin para kafirin khususna ahli Mekah harita katembong barodona ahli Mekah teh lantaran nyana mangeranana ka batu mangerana ka kayu teu meunang batu manggih batu nu herang-herang diukir diminyakan disembah teu meunang manggih kayu nu bagus-bagus diukir kunyana sakahayang bentuk pangerannyana diminyakan kunyana dibuhuran ajude sembah pamlon pangeran dijieun kunyana eta otak teh dikawal otak insyaallah deui seorang Kristen kamari asup Islam di Indonesia begitu ditanya nyana asup Islam dengan penuh kesadaran lantaran kunyana ditaliti pangeran teh Isa cak geuna pan Isa mah makhluk pan Isa mah manusia tidak berpikir bahwa Isa itu adalah manusia berarti ada yang menciptakan kok dijadikan Tuhan nyana mikir ai hidayah asup nyulusup ke jero sanubarina rendah hati nyana asup Islam Masya Allah mantap ya hidayah mamahan singkat urang mengis alhamdulillahirabbil alamin dididi ku lingkungan indung bapak urang sanajan indung bapak urang baheula teu bener anu bapana tukang main kopro anu bapana tukang judi tapi mun ditanya mah bah ai pangeran sa Allah sia ulah salah padahal tukang main kopro eta hebat ta bapak ta ulah salah sia pangeran mah mun ditanya deui bah ai pangeran Allah sih ngamunakeun main kopro ulah loba omong main mah main cek cenah teh nyaweun Allah ge aing main teh teu bukan duit nu mabok bapana mabok wah budah luar biasa keur ngabudah molotot matana tanya ku anakna bah pangeran sa Allah tolong keur mabok Allah keneh bae eta kan hebat berarti urang teh dididik ta ku lingkungan mun tak sing ade lingkungan eta
urang dek masantrenkeun anak bae lingkungan sing hade Masya Allah nu mantep urang dek nyieun sakolahan maneangan nu rame tapi kunaon tuh dek nyieun pondok pesantren maneangan nu sepi ulah aya jelema cenah di dinya mah urang nyieun pondok jeung jurig ka hijina ge udah dek ngadidik budak supaya murni ulah terkontaminasi jeung urang teh jelema carang nu nyieun pondok pesantren dia cuma nyieun pondok di ditu embung lah kunaon rame teuing embungeun budak santri coba di ditu embung rame teuing coba tuh di ditu tuh wah ieu mah cenah ieu duku tangkal kayu gede jauh ka ditu tadi dinya tah emang nya mah resepna jeung kuntilanak coba ge nyieun sakolahan ditanya sekolah duduk di mana aya murid eta mah cenah lembur nu rame beda tuh neuk ngabangun bae beda mun neuk nyieun pondok pesantren neangan nu sepi teu sieun murid teu sieun yang teu maksud boga murid nu dijelaskeun mah nya mah maksudna ibadah ka Gusti Allah supaya tentrem tah mah murid deuk aya deuk eueuh cenah eueuh muridna iya tuh jin mah loba aja nu nuturkeun geus cukup boga murid jin bae gitu iya tuh pondok pesantren mah kos kitu teh eueuh we nu neangan pi pondok pesantren salapeun nu rame moal aya. Tapi rek nyen yayasan kudu di nu rame. Berarti geus lain deui tah. Awal berangkat teh geus lain deui. Komo rek nyen sakola nu rame di dieu cenah ieu mun dijieun sakola nu mantep jasa bab rame ieu. Di dieu teh per kapita sabarata di dieu teh sungsuhunan geus dihitung bae. Ai pondok pesantren we ditilok ngitung sungsuhunan. Boleh nyieun jeung modelna eueuh anak pejabat nu mondok eueuh kadenge anak camat mondok pesantren eueuh coba cenah eta aya cenah di pesantren lain pesantren tah sakola ngan gosob ngaran ngagosob nya nama ke ngaran pesantren wahayan pesantren salap anak boro-boro anak camat anak lurah ge malah cenah anak bupati pesantren teu ceuli lamun lain bupatina korupsi aju ngandang mah aju anak nama santren we sia ulah nurutin bapak lah bapak ge geus kos kieu mondok bae sia ka ditu geus pae da kirup jeung kiai ka ditu aya ge kos kitu kadenge anak bupati mah santren tapi dek calon bupati mah jangan ngadegetan kiai dek calon bupati kiai di babawa ditang ngomong tarling jeung lain sebagainya tek-tek bengek hayu, wow, kiai teh titah ngomong, hayu, geus beres, bae jana geus jadi bupati, kiai nyungsep. Si ada kiai sia mesti nyungsep. Enggak ngabejaan bae ka sia. Nyungsep sia ka jadi bupati. Nu geus nyungsep. Cenah aing mah moal tibalik sia paling ge moal nyungsep. Ih, ulah sagana sebab atuh jana mah ka urang teh lain deuk ngaji. Urang teh deuk dipake kokosen. Koset terus bobolokot los tapi ceun habek kos kitu ieu kiai teh lamun daek ngahayu-hayu calon bupati kiai kokosen kieu bebedak lawang tah kos kitu aing ngomong gitu teh sia arulah atuh ieu aing batur aduh sia kitu kabeh mah geus nu geus cara rungsep ieu ngaji naon sih ka kiai-kiai hiburan lebaran atuh alhamdulillah cenah ya calon bupati datang Bu alhamdulillah kabantu cenah masyaallah kunaon kabantuna tuh majikan kabeli baju bagus kula gitu kene samarenda loba jasa cenah tentungtung sama masyarakat ge kabere tuh jangan ngomong tuh pan gara-gara kula ngadukung pan masyarakat kabere kan muhun jok masyarakat teh nuhun dukungnya bener hari mah didarukung bener beres jadi bupati coba telepon ka ditu datang ka diangkat tek ceuli dia telepon teh datang ka ditu ngunci terus nyungsep jadi kiai teh dinonaktifkan ku Gusti Allah santri barali masyarakat gembungan lambung lah cenah kiai kos kitu kira ge cenah ngadahar duit kos kitu eta dibere kitu teh masyarakat heran padahal mah nyanana ngadahar tapi ketika diajakan ngaji tak ku kiai kos kitu embungeun tolol teh masyarakat
tolol teh masyarakat. Panjana disumbang, dibere ke kiai, haju narima, menta deui malah mah. Ketika diajakan ngaji teh geus beres jadi bupatina, embungeun tak ka kiai eta masyarakat tolol teh. Cek masyarakat kiai nu tolol. Ada lo tolol kabehan. Mungkin cek masyarakat mung aing mau ngaji ka si eta, kunaon sarua jeung aing. Nyatuanna sarua lah embung. Mungkin nurani teh bisa dibobodo. Nurani teh bisa bae tetep cenah ngaji mah yang ke kiai nu bersih. Tolol teh coba eta, pan tinggal kiai eta bae. Ngomong deui sapeker. Hoi, budak karaji atuh. Pasti disumbang geus saon geus. Kiai bae ngaji jeung pamajikan. Arembungan. Dinonaktifkan. Masya Allah, mantak sing hade iya maksudnya sing hade salah saeutik jeung Allah mata kita kos kitu ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Kadanan urang nempo seserizik tiba diperet pan jadi getih pan sok didongengkeun saya marupil kurhi diperet duit pemerintah jadi getih Tuan Syekh Abdul Qadir embungeun begitu diperet pan jadi getih eta pan ku ahli hakikat mah kos kitu teh jang dongeng-dongengkeun urang supaya urang teh apik atuh kadanan apik jasa mah atuh eta ulah dah cenah kieu uci mah loba omong cek eta teh geus ulah ya urang kieu oh iraha meunang untungna cek kira dagang meureun ngaji si kos dagang ya untung blon sama kiai pokoknya tungguan non aktif sia lain ngadoakeun ieu carita nu geus bukti ya Allah kapirin teh bodoh jasa persis kos hurang teh ngeunah namangan taina di hulu kita hurang blor hurang taina di hulunya mah di dieu kadeungan ku kabehan tah ieu teh musyrikin kapirin mun berbicara waduh pinter jasa tapi ketika milih pangeran nangieun nyana batu diusapan disembah pada eta otak udang ngaranna nu kos kitu di hulu teh otak eta kokotorna tah nu mantak cek Gusti Allah ya Muhammad Muhammad bejakeun ku anjeun ya Muhammadun li ahli Makkah ka ahli Makkah kafirin musyrikin ara'aitakum in atakum azabullahi bahasa ara'aita teh dua macem hiji ro'ana ro'a ru'yat neuleu berarti aya aturanan yang di alfiah wali ro'a ru'yan minali alima geus eta ku santri mah oh iya betul aya ro'a yakin ara'aita teh aya deui ro'aitana ieu geus bae eta mah patok ro'aita bae jadi engke khitobna teh kum eta ara'aitana bimakna akhbiru jadi berarti majaz lantaran ari ara'aita mah dinya teh ngabogaan yak tolabna lamun ayeuna ningali tolabul ru'yat bil ain lamun yakin tolabul yakin galbi lamun bimakna ikhbar atau tolabul ikhbar geus ayeuna mindahkeun ra'aita tina ru'yat kuari dipindahkeun kana ikhbar akhbir atuh mah aja teh kos kitu cek ahli bayan mah dina pada tolabna mah akur tuh nu mantak di manaan di Bukhari di manaan di Muslim di manaan di tafsir ara'aita teh bi mana akhbiruni majaz teh kos kitu bejakeun ku anjeun Muhammad ka para ahli Mekah ara'aitakum sok akhbiruni kitu coba caritakeun ka kaula hai ahli Mekah in atakum adzabullah di mana datang ke aranjeun kabeh siksa Allah di dunia siksa Allah datang
iya ngadoana ka saha coba mentana ka saha ghairallahi tad'una in kuntum shadiqin apakah kasalian Allah maranehanana ieu ngadoa lamun memang manehna bener bahwa ieu patung-patung teh ngamangpaatkeun coba tanyakeun bejakeun coba ke ahli Mekah ketika datang gempa ketika datang angin beliun, ketika datang banjir, ketika datang berbagai-bagai siksa ti Gusti Allah di dunia, coba tak ahli Mekah ngadoana mentana ka saha coba bejakeun. Coba. Begitu ditaliti teh ya, ketika datang siksa mah tetep bae, nyana teh ya mentana mah ka Gusti Allah. Henteu meta ka patung. Waduh, keadaan darurat di Tumi. Banjir melanda, coba kami tolong nih Tumi. Kenapa kamu diam saja? Atau pasti dia memang lu mah kan dapat dapat ngebikin gua. Atau pasti diem. Tapi atuh coba tolong. Ya mana bisa nolong. Nyana kene nu ngajawab blonda. Cak pikirannya ada atuh patung aja batu. Patung mah atuh ja kayu, dipenta kuku mage atuh moal. Mentana mah ka ditu bae ka Gusti Allah. Tah kafir Mekah teh baheula karar itu blond. Ai nyembah ka batu, ai nyembah ka patung, tapi ketika dibere bencana mentana ka Allah. Eta ku blon-blon teh urang kafir Mekah eta. Ya teu beda jeung kafir Kuari, leuwih blon malah mah tuh. Teu lu baraheula teh ku sekarang itu tah. Au atatkumus saah atawa datang ka anjeunna kiamat. Encan ieu mah ieu. Andai kata terjadi engke kiamat, sanajan encan bakal jasa. Bakal jasa geus nyahoeun kafir ge. Urang Amerika geus nyahoeun Yahudi nyahoeun bakal aya kiamat. Nu matak nyana ngomong tanggal tahun 2012 bakal terjadi kiamat. Malaka palingnya terjadi kiamat ge kiamat sugro lantaran salah satu planet bakal turun cek perhitungan manehanana. Sebab naon? Sebab aya ngadu gugus disebut galaksi. Pan baheula teh hiji planet teh hiji cek ahli palak mah urang mun ngaji palak baheula di Kiai Mansur dicaritakeun hiji planet teh. Kemudian terjadilah pemecahan planet disebut galaksi. Tidinya lah ayat 2 muter satu ketika ngadu jadi 4, satu ketika ngadu deui jadi 9, satu ketika ngadu deui jadi 12 planet. Samsung sarom mirihuhu fatuzahali tah eta nu kuari aya Samsun aya naon kitu ngaranna Omar aya tah Zuhal dan lain sebagainya. Eta teh tina pecahan-pecahan galaksi tah jadilah kuari planet bumi. Nah ini planet bumi bisa ngegedean bisa ngaletikan. Salah satu planet cek perhitungan Amerika iya aya anu berantem gelut. Nah maka pecahlah tidinya bakal turun ke bumi ragag cegur. Nah ini diperkirakan ragagna teh di Amerika. Cek nyana ieu mah cek nyana ieu. Maka kuari keur diopenan ku nyana. Ieu planet nu bakal teh geus molotot teh geus gejep-gejep. Anu bakal ngadu geus dihitung ku nyana. Derajat teh geus dihitung. Nah ieu tahun 2000 tahun 2012 bakalna sekitar bangsa Oktoberan. Tah dihitung ku manehna ieu bakal ngadu. Dah bakalna ieu turunna di Amerika. Kuari keur dirobahkeun supaya turunna di Cikupa. Keur diopena bohongan aya citra cek cenah dikacitrakeun we geus. Entah kurang Cikupa atuh pan dikacitrakeun ge urang Cikupa loba Ki Haji. Lah Ki Hajina ge sok kacitra ieu. Tadi itu gua jadi keur diopena digulak-gilak. Planet teh keur digulak-gilak. Eta gabiayaan eta ge sabaraha triliun dolar nya supaya ulah terjadi ke Amerika. Perhitungannya ada yuk bakalna di dinya nyana nyaritakeun kiamat bisa bener bisa henteu.
bisa bener menurut perhitungan, bisa henteu kakawasan Allah, bisa henteu terjadi sanunya nu ieu ka luhur nu ieu ka hadap. Iya itu tambah serahkeun bae geus ka Allah. Ulah sok bingung-bingung ku urusan gaib. Eta mah ngaranna urusan gaib. La yariful gaib ilal gaib. Oh nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib. Teh atuh henteu turun ge planet payah-payah mah paeh. Di bulan puasa malalodar sabaraha. Jancan turun planet yang modar. Ya tuh guys, nu penting mah orang mah andai kata terjadi paeh misalnya. Nu penting mawa iman Islam aya dina ridho Allah Subhanahu batal hese teuing sih Masya Allah. Janu teu gempa teu perang ge modar bae. Malah manu perang mah di itu liilai kalimatillah perang mah disambut paehna teh ku malaikat geus diteuneuh di sorga anu di luhur kasur mah can puguh. Can puguh nu pejabat di luhur kasur ngos buah paehna naudzubillah min zalik. Anu perang mah liilai kalimatillah ceget tembak ku kafir teh cak bapakna jeung cak emakna teh alhamdulillah anakku tertembak oleh musuhmu yakni kafir. Sedangkan andai kata ditembak oleh musuh syahid cakna lebih dulu engkau masuk surga daripada aku. Ingin aku rasanya seperti kamu. Endeu kumaha coba eta. Nu matak makin mantep kayak jana cokot senjatana. Hah? Kuari mah sia kuari. Berangkat perang terus. Di orang mana jangan perang ya anak ya. Serahkan saja ke Amerika, Freeport serahkan. Itu yang ada di Garut serahkan semua hasil-hasil bumi yang ada di NTB udah biarin lah. Biar pada kenyang yang di atas. Biarin gitu yang penting enggak perang aja. Ruh perang na geus eueuhan. Komo nu boga yayasan nu bangsa di pemerintahan ka perang teh meureun kakul ulah tinggal hiji dua nu hayang perang nu gede hutang perang gitu cek beres cek aya nu hayang perang nu kos kitu aduh ini udah gansip. Nu jelas kabehan ruhul jihad boh kiai boh santrina di urang malesu lantaran memang pamimpinna ngaulah-ulah perang. Oh masalah di ulah-ulah perang nu penting aman, negara orang tentrem jeung ulah dicokotan hasilna ku batu sakitu Pak. Datang ke kuari Irak mah Irak sengkilang geus rarang sadan dilihat ku kasat mata apakah diserahkeun ke Amerika cadu kudu nyerahkeun ke Amerika mah. Kehelanan caknya malah berita ka urang mah tentara Amerika teh ieu dimohon ku urang Irak supaya keluar eueuh komusa di Irak malah diulah-ulah jangan kenapa nggak ada mainan mainan saya kira diome Pak tentara teh nah eta teh kaya Amerika lantaran diantepkeun sabulan deui rarangsadan biayana emang gua di rarangsadan sabaraha pabrik nu dijual di Amerika. Tanele peta politik wakos gitu mobil Mercedes dijual mobil Volvo geus dijual mobil anu mainan anak-anak geus dijual kabeh geus teu bogaeun pabrik Amerika mah nu manta kulantaran beak pake ngabiayaan perang geus teu bogaeun aset Indonesia dicaplok bere aing mun teu dibere dilegleg sia ku aing ayo beye bere aing ngutang deui sia ha ka IMF teu ngutang awas ya ha urang nu dikakecek pos gitulah Amerika mah aset teu boga hayang nyaplok perang terus ngahadang Amerika di itu perang yang Irak nya teh hasil kuari teh dipancing ku Syria teu jaraeun pan di masyarakat mah pajar deuk perang dipancing teh pemancingan ayo perang ke deui Amerika supaya terjun kurang lihat tinggal salahkah deui Amerika ujian anak kekesenan teu kaharti ku urang mah woi kunaonnya Syria perang deui keur dipancing ayo Amerika kena turun tangan kena datang kena asup ujianna sakali ngabom deui rarang sadan Amerika bisa parindah ka urang bule urang bisa kawin jeung bule capek jadi teken politik batu kos nu menang padahal eleh mantak Iran nang tangan terus ayo kuari perang ayo dek di mana perangna asa ulah di negara aing becek Iran
dek di Garasia aing ka ditu ka Garasia dek di antara aing jeung sia di lapangan ayo ditangtangan ku najen teu daekeun kunaon itu ke ngumpulkeun dana heula ti Indonesia sakieu aing geus loba dana mantap urang bae nu dikagejeg mah teu karasa padu urang teh geus boga hutang sabaraha duit ieu tah irah ngahutangna tuh sia mah teu nyaho per asal borosot lahir ka dunia geus boga hutang irah ngahutangna tangkoran sia bareuna teu nyaho mantap lamun ieu disuntikeun ke bangsa aya seorang manusia nu jitu ngahudangkeun ruhul jihad bakal piperangan di Indonesia mah sebab greget memeh ka batur heula lurah heula peujir ieu horeng ieu kokonco Amerika ieu kadua camat geus kabur ti heula memeh paeh-paeh ti heula camat lah kakarek dikepung doang meleset paeh tinggal bupati ampun rame orang menceritakan negara di dunia teh rame malah dikira Masya Allah ieu negara urang lah anu pake kokose pinter kabalinger lain eueuh nu pinter tapi teu berdaya siapapun presidennya pasti seperti kuari dek dirobah ku Gus Dur pecat cek Gus Dur 90% harus dipecat atuh kabeh kamangarana sebab ieu konco-konco Amerika kabeh Amerika geus mencium lengserkeun jadikeun kuda Amin Rais lengser padahal mah Amerika geus kasieun dan pecat nyana geus boga hubungan wah ka Israel deh hubunganna ka ditu berarti geus bakal mindahkeun ekonomi Indonesia geus teu kaharti ku urang Gus Dur mah lelempangan tita ulah lelempangan we main bae cek gara teh sia subira rakyat beres ngan teu kebal umurna res teu jadi atuh tinggal nungguan kos Gus Dur deui wah cenah moal aya ye sarunya aho di kula ge aya terus ngangon ke boba da eta nu bakal diangkat acak-acakan negara ujana bejakeun ku anjeun Muhammad ka kafir-kafir Mekah andai kata datang siksa Allah tayeu dek mentana ka saha apakah salian Allah bal iya balik ka Allah nya mentana lagi hutu kasalian Allah tad'una yad'una syada'id nu bakal ngaleungitkeun maja Gusti Allah fayakshifu wa tad'una ilaih Allah bakal ngaleungitkeun kana bencana-bencana kamadaratan kabahayaan siksa-siksa nu aranjeun kabeh ngaduakeun eta siksa ka Allah insya'a kasyafahu mun Allah ngarsakeun atuh Allah ngaleungitkeun mun henteu atuh kumaha Allah bae ja Allah nu bogana ngan nu jelas mah andai kata dibere bencana tetep ka Allah atau engke ya kiamat tetap nyada ka Allah nu mentak masjid teh cirina aya tihangan di mana masjid geus eueuh tihangan da ieu lain ciri masjid tetep bae di jero masjid mah kudu make tihang naon sababna engke dina Qurtubi dicaritakeun engke di akhir zaman ketika bencana buah sak jasa jelema bakal neangan masjid ciri masjid nu aya tihangan jero dahsyat jasa engke ketika engke kiamat memehna ieu jelema kabeh ka masjid tihangna engke bakal ditarangkeup ku jelema tihang masjid teh nah ieu kuari di akhir zaman mah ieu masjid teh dui fungsi trifungsi multifungsi geus teu kudu make tihang-tihang ketika dek Jumatan tendenan mimbar salat Jumat beres Jumatan hiceunan eta jadi bae badminton di jero jadi gor teh masih eta kene ketika dek aya hajatan di dinya di masjid dek nyumbang pemerintah teh hitung-hitung pendopo bae ka dinya geus multifungsi di dinya teh beusi dek transaksi beusi hayang perek di dinya deui ieu kuari dibangun model kos kitu Masya Allah masjid mah lain sambarangan ngomong dunia kan teu meunang di masjid tapi kuari Masya Allah teh gara-gara PKS tah geus salah kaprah eta masjid teh multifungsi gas
didinya, Jumat didinya, salat didinya, badminton, tenis meja didinya, nyaritakeun segala rupa urusan politik didinya, urusan ekonomi didinya. Wah, hajatan didinya, nanggap band didinya sarua. Iya, bata ge nanaon ade jelema kokos kieu, iraha itikafna. Oh, bari nonton band ge itikaf teu nanaon tangkorak sia mah. Cabok bisa ku aing sia. Iya, masjid teh geus dileungit teh. Dak alhamdulillah ka urang mah, tapi Yogyakarta bagus berhasil. Sabaraha teh dibangun seperti eta. Jakarta kitu keneh. Nah, di berbagai daerah Banjar, tadi Banjar geus aya masjid model kos kitu sing serikeun ku kiai-kiai. Ngan untung PKS teh kuari akarna geus dituar. Geus, kuari mah tinggal jenggotnya saja. Naonan geus PKS sing ade, geus acak-acakan tadi urang ge ndek hampir-hampiran tah. Mana? Ta Al Ittihad luhurna masjid, handapna kos kitu sarua. Ngan tadi luhur urang kebal-kebal mah kaluhur. Sarua bae hampir neuy paham PKS bukos kararitu teh kula mah teu naon teu hiri teu naon ngan ngabejakeun doang ari endek nuturkeun PKS atuh los ka ditu aya hayang ka neraka mah gua ngan ngabejaan doang urang mah ngabejaan doang aja moal nurut atuh sabodoh kula mah ngan ngabejaan doang sing hade sepira tugas kula mah ngabejaan doang ulah bicara pepetek inget ka Abah kalau inget ka dongeng Abah bisaan da Abah pepetek teh kiaina teh kiai sing hade beusi aya nu kieu cak nya teh woi para lauk-lauk ini teh pancing anu pendek cenah teh tegere teger mun aya nu kitu-kitu teh jaring lumpatnya begitu dijaring pangheulana pepetek nu beunang bisa da Abah dongeng masyaallah anu mantek ieu kiai pepetek kajaring kabeh pilkada kajaring ku bilgub kajaring eta nu kos kitu ngaranna kiai. Ke malamun kapanggih jeung kiai eta sasalaman kamana pepetek. Mun teu dicabok sia ku kiai. Ieu keur caritakeun dongeng Abah kula eta inget bae nya kula dongeng-dongeng Abah teh tak inget bae menyentuh hati pisan jasa. Masyaallah. Tukang nasehatan pepetek pangheulana kajaring nyana atuh disenserikeun ku lauk nu sejen pan cenah mun aya jaring titah lumpat pan nyana ka dinya nya seuri tah lauk ge seuri serikeun pepetek kiai urang beunang ka jaring tah eta kos kitu teh eta teh sejuta umat pepetek teh mun kiai di urang mah MZ lah eta teh beunang ka jaring mantak ambala ya di koronjo pepetek nu di asin aduh Gusti Allah bagus jadi kiai pepetek tung nabejakeun Muhammad ke ahli-ahli Mekah mun datang siksa Allah asaha coba ge ngadoana jaka aing aghairallahi ta'ala jahante geuninganan henteu kasalian Allah in kuntum shadiqin mun maraneh balender bejakeun Muhammad di andal asnalat tanfa'ukum faduha lamun bener-bener patung ngamangpaatkeun sok menta ka patung nya henteu nya lagi isinin ka patung ka Allah bae bal iyyahu balikah menta na teu ka sasaha iwati ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala masyaallah fayaksibu da Allah fayaksibu ma tad'una ilai Allah nu bakal ngaleungitkeun bahaya-bahaya nu maneh ngadu aku sebab eta bahaya nu ngaleungitkeun bencana ku doa urang Allah lain patung anu ngaleungitkeun banjir Allah nu urang ngadoa ku sebab banjir Allah bahkan wa tansawna ma tusyrikun nyana ahli-ahli Mekah kafirin ninggalkeun patung-patung nu kunyana disekutukeun nu tatadina mah kunyana dimumule ja pangeran ketika aya bencana tinggalkeun ku manehanana masyaallah kitulah kafir-kafir walaqad arsalna ila umamin min qablika fa aghadnahum bil ba'sa'i wad-dharra wallahu alam bimuradi Muhammad maneh kudu tentrem anjeun kudu tenang anjeun kudu sakinah
ulah nyeriku sebab eta orang-orang Mekah teu iman ka anjeun, ulah nyeri hate ku sebab jelema teu nurut ka anjeun. Anjeun teh diangkat jadi rasul ku kaula, lain anjeun bae nu diangkat jadi rasul teh. Memeh anjeun teh aya Kangjeng Nabi Isa, memeh eta teh aya Kangjeng Nabi Musa, memeh na deui teh aya Kangjeng Nabi Ibrahim, memeh da deui berbagai nabi-nabi, aya Nabi Sulaiman, Nabi Daud dan nabi-nabi nu lainna, Nabi Lut. Eta teh jangan ngamankeun akidah manusia ngajak imankeun ka aing cak Gusti Allah, lain anjeun bae Muhammad. Walaqad arsalna, yakin kaula ngutus ila umamin min qablika ka umat-umat memeh anjeun Muhammad berbagai rasul-rasul. Eta teh datangna rasul teh fakadzabuhum, dibohongkeun ku umat-umat nu baraheula ge. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Musa, apakah eta umat Kangjeng Nabi Musa teh nuturkeun ka Kangjeng Nabi Musa? Henteu, dibohongkeun heula. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Sulaiman, apakah eta umat teh umat nuturkeun ka Kangjeng Nabi Sulaiman? Henteu, dibohongkeun heula sarua. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Lut, apakah eta nuturkeun ka Kangjeng Nabi? Dibohongkeun heula sarua bae. Kaulah ngutus Kangjeng Nabi Yunus, apakah percaya langsung umat ka Kangjeng Nabi? Henteu. Dibarongkeun heula, dicemooh, dikucilkeun, diusir, dicaci, dibaki, unggal rasul kitu Muhammad. Kangjeng Nabi Muhammad teh tenang hatena. Ya heueuh horengan tuh. Mantap urang ge dakwah. Kalembur. Aju nu ngadarangekeun balik, ulah nyeri hate. Ulah nyeri hate lah rasul ge ubah heula karya itu aing ge kieu bae ngan introspeksi we introspeksi lah emang kunaon eta di jero hatena bisa kitu. Bisa kos kitu sih lain didarengekeun endahan ditaringgalkeun. Orenganan rohna teu nyambung. Roh panu endek ditarima teh roh nu neuk narimana. Ucapan kiai teh nu narima urangna roh. Roh lamun cau sungut. Cau Mencau sungut tah pas gitu tah nya dahar sungut tetap beuteung tah urusanana. Tapi ketika endek jaritakeun agama mah roh nu narimana. Roh urang mah murni. Roh urang teh murni sih hade embungeun sarua nya da ge narima. Sanajan tukang main ye nyana tukang main. Nyana ge sadar. Ulah nuturkeun kieu eta teh bener. Cek nya nyana bener. Tah tukang main ge mungkin nuturkeun kieu. Ulah anak nah ulah kadinya kalau itu baik kayak ini bener emang abah bener ulah nyari abah bener abah ge itu bener atuh nyaho kadu bener mah ngan abah nacan bener jadi nyaho abah ge kadu bener mah ulah kasih eta teh bener tah lagi golkar tah mah nyahoeun dan nu mabok nu main nu judi nyahoeun ulah kadinya bener ya ina padahal nya lagi bangsa mah namun diteliti bapak ka ulah kadinya teu bener emang abah nyaho teu bener sarua jeung aing pancar aja aing antri bupati aing kesangan ya kesangan oh jadi nyahoin berarti tenang Muhammad cek Gusti Allah kaula geus ngutus berbagai rasul memeh anjeun haju pakadzabuhum ta fa akhadnahum bil ba'sa ku aing cek Gusti Allah teh disiksa melalui penyiksaan anu dahsyat syiddatil faqri kesulitan, kesusahan, kasangsaran lantaran teu nyerembah ka aing dituduhkeun ku rasul teu nurut ka rasul dan diturunkan hujan ku aing kena teu bisaeun melak pare teu bisaeun melak nanaon teu jaradi ku aing lamun geus teu diturunkan hujan moal aya kokocoran hujan cai ti mana-mana hese sia dahar geus hese tah pepelakan teh nah wah tambah deh cuaca panas cai jangan mandi aja rasakan coba itu cak Gusti Allah bongan atuh teu narurut lamun geus kos kitu kuari di pasar harga ditaikeun sementara pendapatanana leutik teu kauji ku nya jualan ku nya jang dahar jeung jang nginum dijualan jang dahar jeung jang nginum cai pare gandrum terjadi kemudian harga di pasar melonjak luar biasa dijualan nu aya geus beak dahsyat jasa tah eta teh teguran ti aing ditambah deui wadra mak mulia ka rumah sakit kudu aya sekian juta bapak gering kudu aya sekian puluh juta ka rumah sakit
anak gering kudu aya sekian juta eta ditegor ku aing cek Gusti Allah pamajikanana deui geus bisa marende ku ari tamari mah kakarak bapak doang geus marende mah bisa kene anak bisa kene marende incu bisa kene iya pamajikan puyeng kene puyeng ge lain soal duit ieu nu dihandap teu kabagadegaan puyeng eta siksa ti aing cek Gusti Allah gara-gara ngabohongkeun ka Rasul ku aing disiksa faqad lahum bil basa susah fakir nah ku ari bagus susah luar biasa dari aban baheula kakarak dibere 7 bulan 8 bulan pase cai ieu ku ari kakarak 3 bulan raja berwah puasa geus luar biasa nu mun dibere 7 bulan wallahu alam kumaha meureun tapi sugan manehanana tambah tabarruk ka Gusti Allah jangan teu ieu mah kejadian alam we jeung kiai disoekeun bisa kesungut sia ku aing kejadian alam malu sia mah lain hayu ka Gusti Allah ieu fa aghadhahum bil basa'i wad dharra la'allahum yatadarra'un supaya DP ka Gusti Allah yatadallaluna supaya DP ka Gusti Allah di urang we boro-boro kafir ya ai keur dihijab ku Gusti Allah boro-boro kafir boro-boro keur kabehan keur sorangan bae ge ngalamun bae bapana cek kumajikan kula ngalamun bae lain ngalamun bae pendagang urang geus ambruk nganaon geus jual batur meuli mobil meuli motor urang mau sepeda kempes teu gablag dipan ieu mun maruriang kumaha ieu mah balalocot pamajikan atun di kumaha deui jang geus kieu lain kitu mana aing lalaki ajo deui kumaha keur bukar pikir cek pamajikanna atuh ngaji bae sugan bae ku Allah geus ngaji bae aing ti baheula geus bisa dideuketan geus bisa dideuketan geus lain deui ngomong lagi ka atuh salat bae nu rapi segara duha segara ti baheula aju dua majejes mah enggak kalau ngomong sih lah kali tah aya kana teh duit minjam kata tangga di kangenna tuh Kak Gunung Kawi aing kakarak dibere perorangan geus ka Gunung Kawi cek pamajikan ulah paneta mah engke bisa korban nyawa alah nyawa daripada malarat mendingan hese sakarat kadaya Gusia bahasa nu ka Gunung Kawi kos kitu kajeul teuing hese sakarat ye nu penting urang malarat ka sing inget aing ge yang inget kalau ngomong sia geus doakeun kakak doakeun keneh bae doakeun kene beban ka Allah pan aya doakeun mah doakeun kakak sing mulus rahayu keur carita ka doa tah nu tolol wayah ngadoa mah ka Allah ai eta nu judi kieu eleh kitu datang ka kiai waalaikumsalam minta doana kiai ka pangeran pangdoakeun deuk naon tuh supaya nomor tembus aja kiai na daek deh tolol ya bagi dua pan ge mun hasil bagi dua jangan kiai saparo kula saparo bener tah jangan ngabangun pondok deh ngabangun pondok nang judi oplo kawehan tapi kiai na ngado aja kiai hikmat pan kiai hikmat asal duit bae eta teh deuk judi ge minta doana mah ka kiai deuk ka Gunung Kawi ge ka pajikan doakeun kakak sing mulus rahayu supaya ku pangeran dibere tada talalentrem bae urang aya geus boga makan. Tadi itu pan Gunung Kawi. Nanti Gunung Kawi teh kudu keluar nyoplokeun akidah moal bisa lamun masih keneh agamana Islam kudu keluar antara iya dan tidak antara iya dan tidak lah daripada hararase. Heuh. Pertama nu korban anak nu bungsunya. Agas orok keneh tah mah. Pancet. Encit lauk emas saraset. Apa? Sekajadian. Gas lah pokoknya. Beres. Ngebedul. Eta kos kitu dibere pakir teh loba nu teu karuat.
dibere miskin teh lebeut teu karuat. Masyaallah. Akidah dicoba ieu ku Allah baik perorangan maupun berjamaah kabehan. Tapi nusok ngaji mah panusok ngaji ngomongna moal kos kitu. Urang ku Allah keur ditegor dibere panas lah tuh nu Allah ieu urang minta bae geus ka Allah mudah-mudahan dibere can diberekeun bae meureun Allah na can mere ka urang lah sanajan keur subur ge wae apa mah bae ieu pan ngeunaheun nu boga akidah mah ngeunaheun tentem bae ngeunaheun moal aya ngarasulah aja kabeh nang Allah berang nangin Allah, peti nangin Allah, langit nangin Allah, atuh bumi nangin Allah, disuburkeun ku Allah, atuh kuari dipailakeun ku Allah, atuh nyanggakeun bae ka Allah sadaya-daya, kitu beres.